Apa dia langsung uih? Apa bade ngopi heula? Orang ngopi mah. Pulang ke dokter. Oke, saya orang lah. Nya antosan tuh kedap. Nya. Nun. Geser atuh. Mangga dileut. Duk naon ya? Ieu mah nya. Nya atuh mangga. Panas tuh. Emang panas. Ari emak jeung bapak kamarana teh araya. Duka tadi mah nyariosna bade ka mall cenah. Udih, gaya ting. Ya nya tuh menang encis ti Bang Emo. Pantes we meureunnya. Utang teh teu lunas kitu we mun pegawai teh ka emok. Nya pugu neng gerisi ningalina. Ya neng mun bisa mah tong nyokotan Bang Emok mun bisa mah duit teh ditabungkeun ke sagar urang ke bulan hareup. Nya. Dan terus tuh nya, bade eueuh heula. Salamun ka mah jeung bapak. Nya atuh sok kade di jalan nya. Salam ke nya ka mah. Nya. Apa tuh Je? Si Komeng bulan hareup teh kawin, Anu mana teh toy? nu baturan sakelar desa teh Je. Oh, apal-apal. Jeung orang mana toy? Yang orang Ciawi teh Je, hari bebeja mah. Siar ka undangan moal toy. Kaundangan misalkan mun diundang mah misalkan teh nya geus urang mah. Saya sisirian sorangan kasih 5 gelo. Ye, cicing nu jomblo mah atuh ih. Oh, sial pas teu jomblo wae bisa ka batur mah. Oh, sia motor kaek malam mingguan jeung jelema kurang saleter. Ada nu ganteng mah kalem toy pandeuri sok we maraneh teh hareula nu bakukul mah. Yang geus tuh nyalur urang ka dieu heula nya. Jig, ka itu sing jauh. Nyalur abdi we heula nya. Ngapun olah si bebeb ah. Yang kumaha jadi teu jalan teh? Nya jadi. Teh Sherlock nya. Nya. Heula nya bade jalan heula. Nya.
ngobrolna balik calik yuk teh. Ya hayo atuh. Iuk di dia. Eta ya, kata tuang urang rumah motor. Salah tuh Je, orang mbah motor, sugan we anu ngalewat randa. Itu urang rumah motor. Hayu lah Je. Santai, embernya bawa. Ayo. Wi, nambut lala embernya jeung mbah motor. Kayak naon si Komeng nelpon ya? Coba angkat dulu. Halo guys. JJB ah. Naon di JB, Meng? Jalan-jalan gurit. Itu orang JNH di Mahwae. Naon JNH? Jenuh. Oh. Aing OTW kadinya. Hayu siap. Guys, cepat. Turun. Kumaha ieu standaran? Terus kumaha Je? Biasa steam elite. Geus lah, bae hayu guyur we lah. Guyur lah. Tah itu kan Je. Di barolok Kumaha we bebas di guyurna ah. Haripukeun wae motor teh yeuh. Kumaha we kumaha ge bebas siduna ge standaran. Oh iya, hati-hati teh. Mending geulis pisan euy. Ah bisa wae. Bener teh, rek serius mah jeung urang. Lamun serius urang rek bebeja ka kolot. Rek dilamar ku urang. Hoream urang bobogohan wae teh. Eueuh mangpaatna. Jalankeun heula we ayeuna mah kakarek ge amprok. Ge urang bebeja ka kolot. Oh, tiga awe aing geus euy. Heuh, Meng awis sia, Meng euy. Enggak, turun. Stop. Meng, ieu motor ek dikarungsokankeun. Wah, ribut sigan aya euy. Eta maksudna naon teh? Mamawa kunaon aing. Ih, naon sia datang-datang adat-adatan goblok ka aing. Naon maksudna? Woi, lari motoy. Woi, lari motoy. Toy, itu rame-rame juga nu ribut. Mana, Je? Hayu toy urang sampeurkeun lah yuk. Sing ngaran naon? Tuh, Je.
Goblok sih ya. Anjing. Angges ah. Wah, awas anjing. Goblok ya. Dah, anjing. Oi, cenah naonan ah. Mau awe aing. Naonan sia. Geus kene ge cara baik-baiknya. Aya naon atuh ieu teh wa? Ributan wae. Awe aing. Aing teu apal. Soalnya awena ngomong ka aing, manehna jomblo ka aing ngomongna. Ya, geus Rizky mah nya selesaikeun secara baik-baik. Ya. Ari maneh naonan ka urang nih gitu. Pan bulan hareup teh arek kawin yang urang. Naon kena jadi kas kieu. Ampura A, Neng teu bisa ngabohongan hate Neng. Neng geus teu bisa bogoh deui ka AA. Geus enak, maneh rek milih urang apa? Da gitu tuh. Sopan pisan. Sakali deui hampura A, Neng tos teu tiasa deui jeung AA. Mungkin lain jodohna. Ya geus itu mah. Tempat aing mana gitu euy? Tinggalan itu. Waduh. Tempat aing mana bangsat? Hah? Ya, ada sorangan. Tah, nih, podcast. Orang ada nolongnya. Ayo, dulu nak. Dia enak mancing. Ampura A, Neng teu bisa ngabohongan hate Neng. Neng geus teu bisa bogoh deui ka AA. Sakali deui hampura A, Neng tos teu tiasa deui jeung AA. Nyeri aing geus. Bogohan lila nepi ka tunangan. Bulan hareup teh rek kawin. Malah kieu. Sabar, Meng. Lain jodoh meureun, Meng. Da rezeki, jodoh maut segala nage. Geus aya nu ngatur, Meng. Kolot aing jeung kolot maneh geus pik ari kebiasaan teh malah geus kieu. Apa kata tanda angga engke. Yang rek kumaha deui atuh, geus takdirna kieu meureun. Sing yakin jeung ulah putus asa, pasti ku Allah diganti ku nu leuwih hade. Heuh yang geus. Balik ah. Oh, heeh, apa? Action. Kela, Action. kela. Action. Engke pandeuri, sok we maneh teh heula nu bakukul. Dulu action. Mang, ieu motor rek ngesokkeun. Naon sia? Ngomong. Salah. Tai dah. Cen, woi geus euy. Angges A. Kumaha dipisakeun aing mah ya. Anjing anjing geus euy. Coba terbalik ya. Ayo. Ulah hilap subreknya channel kami Barsunka Produk Sunda Karawang.